naon dirinya? Latihan. Cingan maca. Main apa nih ngurus jualan yang diajakin. Oh. Halus. Kamu ingatan Halus kan nih. Tong dipakai kasombongannya sama. Ya. Halus. Lang datang kalau kayak begini. Tagu ke gala. Abing antosan lah. Ayo kan ya. Apa nasi urut teh deui telat itu eta mah apa jadwal deui hayu emang latihan heula lah Kak nah buka pokok euy hiji dua tilu tangkis tonjok capek cak ieu si guru ka mana heula eta deui kita eta deui kita eta deui kita eta deui kita mana jauh nenggus dia tinggali rengit jadi tunggu teh ngali getian kieu bahaya jadi yuk hiji dua tilu tangkis tonjok capek sakieu ge lu teh lila ka mana heula cenah Barudak. Hampura terat nah guru mah datang kamari datang Hampura kemarin teh urusan. naon Ya we aya urusan. Jadi kita berangkat dia hampura nya. latihan deui mah oh Tapi mungkin mah latihanna bakal didikeun. Hah? Jadi mau latihan. Ai jadi ke mana ya? Eta aya diusir nah ada dalam mah pohon wae Kayak anu lemah teh bisa jadi kuat. Amun kurang terus disirikan atau dihina, anu lemah teh bakal jadi kuat. Heeh, tadi kan didinya teh ngomong cenah diusir situ karena lemah. Nah, sebagai hukumanna karena kalian tos gitu push up. Sok. Tong berapa kali setik ting weh 5 we bae. oke Push up. oke dua tiga empat lima lah Oke, Capek. tungguan. Aya nu bakal datang ke dia. nya Aya weh. Ya. Latihan bareng. Siap? Siap. Sok, latihan ini. Adi di teh setengah murid. Ya, ini butuh tong awalnya. Karago. Karena orang latihan gabungan di dia. Tuh, itu dari mana ya? Tuh, kayak nama orang latihan sobat AA. Baheula. ayo yuk Terada ya. Hey bro, kulana. tunggu si Dapi nah Dapi pada ka dieu nu ngawan yang abdi teh eta duaan eta Oh, tuh kulo yuan. Geus bae da malah naon. ka dieu Sok atulah tong hareureuy wae nya ayeuna mah. Kawon kitu teh. Ayeuna mah damai we. Ayeuna mah damai we. Sok damai. Damai sok damai nya. sabar gue Kemana we tarawuh mana teh? Kaya we. Kaya. Aya. so sweet
Sudah mah menepati janji we, anu di bahasa diomongkeun hari ini. Mentang ngajak ke latihan gabungan. Siap, siap. Nah, rumpulnya. Tah, barudak. Anu tadi cek guru non latihan gabungan teh sareng ieu gabunganana. Oh. Ayeuna mah kudu damai ulah aya di anu ngaheureuyan deui ulah aya anu deui anu Kudu akur. Nah. Oke? Oke. So. Siap. Nah, itu teh bencangan guru pas keur masa keur leutik. Ke atas. Best friend bisa. Yes. Sok atuh, udah mulai. Kera. Nah, ada api. Kalah kan nyapotan jukut. Pokok, tadi beda jurusnya. Apa ya? Kayak tinggal ada api mah. Tinggal. Tadi di dia. Itu. Di dia. Mau di tengah. Siapa nih? Pirage nyabutan cukut bisa jadikan ilmu hebat. Urang ge cuman di imah asihan. Hiji, dua, tilu, tangkis, tonjok. Siap, artinya langsung ikut saya tim. Nah, siap, sabar. Jadi tuh lah. Ieu nya gerakan guru sareng sobat ini pas ke dipakuron kene ya. Harus mantap. Sip lah. Lanjut. Ayo. Kenapa bisa gitu? Bisa ada diajar atuh. Siap, Dek. Oke. Oke. Tingali barudak ya gerakanna. So, hup 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 hup. Alus eta euy. Iya dong. Dapat kene gerakan. Rotor di baju ya. Nah, super biasa wae ini mah. Pak Guru bisaan. Oke, siapa saran guru abi atuh? Siap ulang atuh. Halo, songgar lut kalam. Psikolog nih. Cangking beunang. Ayeuna mah kalian teh saudara. Dipunggus kolot mah nya. Abi. Dia Siapnya. Nah, Gus nggak iya nyabutan eta teh jukut teh saya. Aduh. Si Dea api keukeuh we teh nyabutan jukut. Aa teh mata kita ka Dea api nyabutan jukut teh naon? Meh Dea api disiplin. Meh getol teh eta. Oh, gitu.